yang lain mah komunitas, yang lain mah lembaga. Om Somara Deuci mah ngaranna sorangan. Jadi panitia na gitu nyahoan ieu lembaga naon, nah ieu teh lembaga keuangan tah lembaga modus gitu. Tapi kan ka uing datang ti jam 8 gitu nu nanya gitu, ieu teh lembaga naon Pak? Nah ieu teh lembaga donor gitu. Jadi aku dah sambil saya perform da aya musik didinya ini saya di dia sep ka dia sep lamun deket yang agan pinter sok. Nah satana agan perform keprok heula sing saha nu keprok dititah ku agan pinterna 10 kali lipat. Tapi lamun dititah keprok ku agan teu keprok bodona 10 kali lipat. Keprok deui. Alah gitu atuh ya. Iraha deui atuh ngadongeng jeung agan ya. Anak lauk anak mun I love you Lewi mun ding ya eta bekel jang di imah anak lauk anak munding I love you Lewi munding. Kumaha Bu? Naon teh? Eish eta bisaan euy. Saya berkenalan dengan dunia PNPM tidak satu kali karena saya memimpin proyek pembuatan buku soal PNPM tapi perdesaan. Tetapi baik perdesaan atau perkotaan paling tidak pernah bertemu saya satu kali karena saya memberikan pelatihan tentang menulis ya. Paling tidak aya tukang tos tepang sareng agan aya saya nuhun pisan ngan si Bayu bae nu hafaleun ka agan jeung si Gondil alah. Tah kalau tadi teman-teman anak-anak tadi melihat ada orang perform dengan memakai iket, ketahuilah bahwa iket itu awalnya segi 4 pasagi ya. Tah si akang nganggo pasagi segi 3. Tah upami tina pasagi janten segi 3 atanapi juru 3 eta hartosna aya akal, aya pikir, aya rasa. Ya, segi 3. Tah aya akal, pikir sareng rasa. Saha-saha anu nganggo iket eta tos gaduh akal, gaduh pikir, gaduh rasa. Tadina mah segi 4, ari segi 4 teh pasagi aya kaler, aya kidul, aya wetan, aya kulon. Tah mangkana anu manjing dewasa mah nganggo iket, budak mah teu nanaon teu make oge dacan apal di kaler kidul kulon wetan ya. Artina medan pertempuran untuk bertarung dengan kehidupan dia harus memiliki pengetahuan soal kaler kidul kulon wetan ya. Baru sesudah itu untuk mencari nafkah kudu boga akal, pikir jeung rasa, dilipet jadi 3 rap dipake ya. Tak aya nu kantos ningal iket siga kieu. Tak upami ieu mah iket cakraningrat ya. Cuk urang buka sing sik Bayu pangnyekelankeun ieu mikna be uingna rada bisa pepeta dari ngadongnya mah kudu pepeta kitu tah ya. Upami iket anu tadi 4 aya pasagi atana pingket jadi juru 3, upami iket raja galuhan mah ieu iket cakraningrat kieu ieu nganggona ngagebar panjang ya. Kayak urang buka cara dangdos lalaki ya. Tah ieu iket raja galuh atau iket cakraningrat asalna tina karembong ya, ngagebar panjang tuh ya, ngagebar panjang tuh ya. Iket panghade-hadena anu iket anu disebut iket sapertos kieu iket cakraningrat nyaeta iket anu dipake ku urang nalika urang di ayun ambing ku indung ya. Pan indung teh pasti ngais ya, didinya urang ngising, didinya urang kiih ya, didinya urang hitut. Tah eta iket anu eta kain anu keur basa urang leutik di ayun ambing ku indung kasamper nalika manjing dewasa eta iket pangsae-saena. Sabab didinya aya wargi ceurikna indung buah pasea jeung salakina teh jeung bapaurnya atawa eta teh pake nyusut naon tah kitu tah. Di Bayu lu apaleun.
Ya, tah ari iket Cakraringrat sapotos kieu atarapi iket Raja Galuh kanggo dangdan lalaki cara berdandan lelaki sapotos kieu. Anu kaum wanita mah aya nu apa nyebat nu kieu teh pasmina. Nya. Biasa ku pasmina. Tak urang Raja Galuh mah biasana rambutna wenang panjang Bu, nya. Kapungkur ge agan panjang ngan pedah Persib menang jeung Ridwan Kamil dipotong, nya. Tah jeung umuh jeung jajang dipotong, ari batur mah dipotong na saeutik, agan mah dipotongna panjang. Ieu cara nganggona kieu. Ari rambut eta aya hak getih pikeun nganterkeun nutrisi nya, ngaliwatan getih dianterkeun supaya rambutna henteu rontok. Biasana ari anu nganggo iket segi 3 atanapi iket pasagi segi 4 eta biasana rambutna rontok nya. Ari iket Raja Galuh mah teu aya anu dicangreud nya, sabab aya hak-hak rambut anu kedah kenging pasokan getih. Ah, bulenkeun si rambut teh sina genah sapertos kieu. Ye lamun ieu mah ye sapertos kieu tah nya. Ah, saparantosna genah urang iket talit tarik ieu ka dieu. Tah sapertos kieu. Tah upami biasa divariasikeun aya 17 variasi cara nganggo iket Cakraringrat. 17 variasi nya. Ayeuna mung savariasi bae sabab acarana ge terus ditutup. Tah laju ieu teh tiasa urang teh nahal bersilangan sapertos kieu nya. Tah upami urang ti dieu kaluhurkeun nu ieu kahandapkeun candak ieu na deui lipet deui tarik. Tah sapertos kieu nya. Laju nu tadi ieu kaluhur urang kahandap. Terus kieu sesana ieu lipetkeun ka dieu. Tah aya hak tadi aya hak getih anu kedah ngajajabkeun getih karena tumbuhna rambut. Makana sok seueur anu nganggo iket nah juru 3 atanapi pasagi eta biasana laju sulah rontok nya. Tau upami nganggo iket Cakraringrat sapertos kieu insyaallah gagah keprok deui. Sing saha anu keprok jeung agan 10 kali kecerdasana meningkat. Teu keprok jeung agan mah 10 kali bodona ningkat. Ya. Oke. Anak lauk, anak munding. I love you. Leuwih munding. Om Somaradiuci. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.